Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci, zat nu ngatur segala eusi dunya katut eusina. Nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha hidayah sareng inayahna urang sadaya dipapari nikmat iman sareng Islam, jeung mudah-mudahan urang saya dipapari saparatul uzma ti mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, katut para sepuh anu kusim kuring pika hormat, kitu deui sakumdara rencangan anu kusim kuring pika cinta. Dina raraga paturai tindeung murid kelas 12 ieu simkuring hatur teh nuhun ka panitia nu parantos masihan waktos kanggo sasarengan dina ieu acara. Bapak Ibu Guru sareng rencangan sakola sadaya anu dipikareus, simkuring salaku wakil murid kelas 12 seja ngadugikeun ka tindeung kedalisan dina raraga paturai tindeung. Waktu ninggang mangsa teu karaos simkuring sapara kanca diatik dididik sagalaning ilmu pangaweruh dina teu kinten seueurna salami 3 taun ieu. Kumergi sakitu simkuring haturkeun nuhun ka Bapak Ibu Guru nu tos ngadidik sarta simkuring sapara kanca sejeneda sihapunten dina sambayaning kalepatan. Kalih eta simkuring sapara kanca nedapi doa ka Bapak sareng Ibu Guru supados tiasa neraskeun diajar ka sakola nu langkung luhur. Teu hilap ka adik-adik kelas nu masih aya di bangku sakola. Mugi sing getol diajar sareng sing taat kana piwuruk Bapak sareng Ibu Guru. Kitu oge ka alma mater urang sadaya. Mugia sakola ieu sing langkung nanjer ku prestasina katut pangeusina diharepkeun sing tiasa ngajagi ngaran ieu sakola. Rupina sakitu anu pikahatur, hapunten sagarupi kalepatan sareng kakirangan, beber layar, poe anyar, lulus banglus ginuluran. Tebih tina margending balai, anggang tina sagala gala gogoda. Di sarana luhur, kota gede, dunya rauh akhiratna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.